Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang sareng abdi Ari Taufik dina program New Date News Update. Sababaraha warta anu lebet kana New Date baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Ninggakeun ieu salengkep. Dua jalmi maot katinihan taneuh urug di Sibolgang, duanana katinihan urug pas neangan keusik jeung bahan bangunan. Taneuh urug lumangsung di pabukitan wilayah Kelurahan Aek, Prambunan, Daya Sibolgang, Sumatera Utara, sakitar jam 4 WIB Salasa, tanggal 4 bulan 8 tahun 2020. Aya 4 urang nu katinihan. 4 urang katinihan urug taneuh tadi jam 4 WIB, 2 urang anu inisial AN 14 tahun jeung JH 20 tahun maot. Jeung katerangan warga, korban katinihan keur nyokot keusik jeung bahan bangunan imah. Ceuk Kasubag Humas Polres Sibolgang Ibtu IR Sormin nyaritakeun dua korban lainna ngalaman balukang, duanana geus dibawa ka rumah sakit. Sormin oge nyaritakeun pihakna masih nalungkit musabab lumangsungna taneuh urug eta. Rupina mung sakitu widangan warta dina New Date ngawakilan AZ Entertainment. Abdi Ari Taufik pun amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.